wah mending arah rasa tangkal mending meyot ngan iya urusan teh bener rek diborongkeun mending tepi ka arah rasa ditangkal maksudnya wah ieu teh buah sarwi ini apa sarkatu ieu teh aduh ampun kocapi mending geus meyot baru ragan itu aduh aing ieu nu aras urus rek ngaborongkeun teh tang isukan ke isukan kene wae aing ngomong aing geus ditahan-tahan batur hayangan oge ieu panjalanan si Tumin ya aduh aing mah ngomong nongol teu ieu aing ah ieu nu dua ke kamarana di budak si Imron si Kanil aing ah aing ayo wae mah kita diarala ku budak atuh jual-jual ka pasar ku aing diborongkeunna ampun tengan tam 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 pim pim tam 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 pim 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 pam tam pom 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 pom pam tam pom pam wow kocapi euy ieu tah kocapi daunnya dah ieu teh aya dua ya handap ala amis kocapi daun ya kayaknya wah dah ieu mah rada gedean ya mana nih ada ya tah ieu mah detik ge asak kocapi daun amis detik oge ini loh carekan wah aja tuh dah mah ieu geus ganti neangan ieu cimut ieu neangan cimut dage tadi tuh Sep, aing mah domba ge bersih, aing geus dibawaan si Tumin mah. Gua yang dijual teh dibahas bawa kabeh duitna mah, can keneh wae tapi ka wae kiwari. Ampun panan. Capi diborong wae datang tapi kagak baruragan. Ampun, si Tumin urusan teh aing aduh, ya kos budak sama men. Aing duit teh dipake, aing si Iroh kudu ngajuru pan sebulan ieu aduh. ye Hah, naon sih bos? Bijil si tukang kandang domba aing. ya saya mah ieu nempo kacapi cenah sia kebon kacapi sia lega Cocok, kebenaran pisan aing nungguan si Tumin teh daekeun wae datang, gua ingin diborongkeun. oh rek dikasih tuh Teh namanya yo aing nyemnya ku sia dumuk aing geus dumuk aja lemana langsung dibayar meureunnan. aya kacapina eueuh Buset kocapi kuat geus meklek itu kuat geus daun lagi cara di kocapi itu tempun aku sih kuat jadi kocapi kabeh. sih kitu sia mah beunghar sok naon ge jara di wae aing heran Sia mah teu apa aing naon aing nu beunghar mah kocapi ge borogon daun lagi cara di buah itu. Kudu babayangkeun geus daun jadi buah. Aneh panan aing oge bingung gitu. Jadi buah daunna. oh geuning Geus dah lah dirilahkeun aing rek si Iro rek nurunkeun gedeung ieu panan ngajuru. arah nu aralusna ulah nu garoreng Buset sia kos teu percaya ka aing Eta duit mah duitna heuh. nya kacapina ayakeun heula duit mah aya aing di mah Cok geus beres lah geus jadi. Kayak sore ka dieu we. oh ya Gua yang si Imron cikani ngalan heula. nu aralusna sia Buset kocapi aing alus kan goreng pisan. Ham kocapi goreng mah dipiara. Aurkeun oh heuh geus kitu nang. sorenya Sore ulah teh aing butuh duitna ya. oh Aing mah. Aya we ieu panan. Sugan jeung si bos mah urusan rada beneran ya. Tinggal yang ngasih Imron ya. Si Kanil ka mana meureun dicah ngala kocapi. Ham kudu ngala itu dia handap oge. Balatak wah, wajib kasih pulungan ya lah. Nu di handap lah nu di luhur mah. Nyararaha tuh aing keun nu luhur ke sugan aing nu meuli deui. Makanya di si Imron. Saya burung-burung teh haji teh anya. Kita motongan kos kira tuh pakai bedong.
Putih poe keneh karak menang sakieu batur make senso. Berat-berat. Wah, ampun nih. Bernahaon mal ieu aya ditah dipotongan atuh. Buru cuman haji teh. Nyiksa kan jelema teu gablek teh. Oh ieu gawean aing. Ampun aing. Usaha dengan kieu we kieu aing mah. Aing ngobrol jeung batur ai sore. Sugan engke mah cenah meron moal kos kieu teuing. Sugan engke mah usaha teh babari. Sugan engke ka hareupna mah moal macet-macet teh kos kieu nahaun nih anggar we tukang kuli mah kos kieu aya riweuh. Aduh. Bikin gede wae di ka ditu burung-burung teh haji teh aing mah kos kieu tadi potongan jaker nahaun mah ngareng kitu ieu aing mah. Buruk we atuh kos areng ieu eta. Duh, aing But tengah geus lapar di wae ieu teh. Usaha teh meuni boboro jakar babanda. Beuteng sorangan ge meuni angger we aing mah. Tipu mana-mana ge angger da kos kieu. Rese ingat teh. Oh, bieu teh kala lain deh. Anjeun kala tuh cek teh. Jentrik kitu aing mah. Mun bujur onam jentrik ge aing dicabak. Heuy dah. Kepala bakala mah aing dicabak. Dengan aing ngabareuhan. Duh. Ah, nampun aing mah. Usaha teh. Riweuh jeung duit unggal poe. Dah. Aduh, aing mah. Aya kala di teh, aing belah dinya sugan ya. Aing handulan tutup. Karunya. Rese aji, saya teh ku nyiksa teuing pagawean teh aing mah. Mun itu isu, gugubran. Sedek mah anak buah kasbon. Tibang kasbon 20.000. Meni dicahtar bolang heulan. Rese kana duit teh. Nemen aing jelema beunghar. Poretna meni ih aing. Wah ribuh jelema beunghar. Ngomong aja jelema beunghar. Poret meni ku nama-nama teh ku koret eta haji aing. Jeung anehna teh umurna panjang we teh haji teh ih aing mah. Wah rese diurusna teh haji. Ka anak buah teh atuh cik sing rada karunyaan. Ieu mah pagawean meni teu poe keneh. Pos ieu tidur tampolan jawa eta beuki gede wae aduh aing. Tur make gaji eta godot geunang digodot teh ka jeung si kanil kita truk. Pun aing. Mbak. Jangan. Aduh, amit euy Mbak ieu kocap daun amit. Aduh, amit pican Kocap daun atuh ieu mah Itu kuat barulah itu kocapina ge. Asak ditangkal. Amis asak ditangkal mah. Iya kan. Buruk deh Amit kecapi daunnya. Halil. Siapa kau capi aing tadi alaan? Amit tuh aji. Kok amit si aing kau capi dijual. Jo, sepak aing yo. Amit atuh Kau aing kau capi dijual kalau di alaan. Amit kok kecapi daun. Emang kau capi aing masih atuh kalau di alaan dengan menang sakaling gitu. Daun yang loba. Lain mantuan si Imron anak itu melahan kayu tadi. Di mana? Nah itu. Kayak kita si Imron ke melahan kayu. Oh nah, itu gimana dapan kecapi daun Ampun, aing siap kanil aing kau dijual diborong ke kau capi hayo di alaan kita nang maruragan loba eta. Baru uruk eta mah wajib. Oh, kan ku sia tuh buruk oge ngeuna. Amis. Alau Di barada peheul saeutik mah. Jangan kecapi buruk wajib. Teh si Imron nonggan tuh. Hah? Si Imron teh. Atuh Kita ieu ngalok kecapi. Oh, haji gitu lah gitu lagi borongkeun ka si bos, buru. Amit tadi kecapi daun. Aduh. Beak atuh kecapi aing sama kanil gua dijual. Ai kitu mah nu tangkal mah dijual di gua yang dihandap pikiran mulungan di Imron si kanil. Anu dulunya akhirnya udah tangkal buset aing kuat.
dempiak gitu. Buat ngorolok kayak doang ya, aduh aing nya di bulungan batu itu aing ampun. Ampun aing pagawean. Mana-mana ge capek pagawean teh geuningan. Oh, nu ngeunaheun pisan ieu pagawean di haji. Mingguan usum hujan titah nampolan naon mah kos ieu titah ditampolan aing mah. Kok teu dara rumuk haji teh aduh. Ampun aing. Pagawean teh meuni nu ngeunaheun pisan atuh anak buah teh hayang ngasok gitu tah ngeunaheun atawa libur, sapoe mah libur gitu tah deh. Ampun tengan ieu aing mah. Imran. Duh, aing mah kos kieu didatang naon si eta? Kocapi. Kocapi lain eta. Kocapi daun. Si di mana ieu? Dan haji. Aduh, siang kanyawan teu. Puguh digejahkeun. Duh, aing saja bako capi daun sih haji lalawora sia mah. Oh. Tapi bisa dibawa ieu. Teu unaheun. Nya Diumputkan. diumputkeun ieu mah. Aduh, aing kedengeran atuh. Tadi ge ka kita mulungan nu baruruk. Itu Bang Haji sama nyawa sorangan. Heeh. Kalau jelema balangsak teh nincak. Padahal mah nya tatangkalan meuni mehlek kok capinya. Heeh, Padahal bener. kita mah kan nu burung. Timbacan maruragan mah. Daun ieu mah. Heeh. Kok capi daun ieu mah. Heeh. Lu amis di geuning nih. Aduh, anya. Amis Ieu. ya. Teh bantuan eta nya. Naon? Eta ku haji tuh tanam pulang tuh burung haji mah tempona tuh gede banget itu. Tuh. Jaker naon meureunang. Haji mah kuda aing mah. Make bedognya. Eta. Bedog eta si loklok. Tahu, bedog ciloklok atuh. Geus nage. Aduh. Ini teh ngasuhulan. Hajina tadi di mana? Itu deket tangga Kocapi. Nah itu. Heeh. Malah ka dieu meureun. Nya moal sugan Jadi jelema mah. moal ngasuhulan tuh Kenungguan Iya, bulu. Paling ge eta ti haji tadi meureun. Emang Dipangulungkeun. burung dasar nu haji mah. Burung-burung teh nah hajinya batur dibere nu buruknya. Heeh. Aing jelema beunghar ku koret hajinya. Emang kitu haji mah. Jeung amis teh dikocapin aing. Tapi daun amit. Aneh nu beunghar mah tatangkalan teh jaradi wae. Heeh. Jeung buahna teh mek black we, mek black. Kitu anu beunghara. Jeung amis dikocapi aing. Kocapi daun. Tapi haji teh tita ka ditu ieu meureun teu nya. Henteu. Henteu da, henteu. Heeh. Kalau keur henteu mah cicingna ieu. Kade sih mah henteu kitu. Aing kita ka ditu deh henteu. Iya ah. Wah, henteu mah keuna atuh. Nah ieu we ke bantuan Mang Imron ieu nya. Heeh da emang tadi kita ya kita mantuan cenah. Nah, gedeng. Kita pan iya ya opat teu itu. Tah, kanil mah kanil nu gede hiji. Nya tuh. Mang Imron mah deut tibang laleutik tibang tilu. Pan ieu mah gede tah. Tilu kata mah. Hah? Tilu. Hi, eta gede. Mau pesek kan pesek? Hah? Naon eta moy? Mimoy. Apa pesek? Apa pesek kan? Ulah seri wae atuh. Tuh hidung. Hidung. Buruk eta. Geus eta kanil eta nya. Geus tong hayang deui. Mang Imron tibang tilu eta mah. Duh, halus eta mah hiji ge. Nya, tah halus ha. Haridung. Salah. Enggak Mang Imron ieu, Mang Imron jageun engke. Pan Mang Imron mah capek. Hah? Capek nampolan itu. Kan eta halus. Mana capek dengan tilu capek mah. Tah eta geus, buruk eta mah nya teh denelan. Engke ah. Nah, cing nampokeun Mang Imron. Pan eta geus menang nu eta nu gede. Atuh cing ulah eta poe ya. Ai amit kene. Ulah. Tuh Mang Imron ada. Mang Imron tibang nu kieu. Tuh. Amitnya. Hah? Amitnya. Cing ah, pan eta geus boga nu gede ah. Amitnya ah. Amit. Amit. Waduh, si Kanil si Imron. Bingon. Nah, sok teu buku-buku aing mah. Sok. Naon tadi kasih Imron karena dari ieu nyantai. Kita mantuan. Cita mantuan eta maksudna diseling heula. Malah kocapi heula diborongkeun. Astagfirullah, si Kanil. Ngomong tadi si Kanil. Cek si Kanil pan tadi ge ditanya. Nil, kita ka ditu teu ku haji. Henteu cenah Mang Imron henteu, geus ditanya ieu doang cenah mantuan Mang Imron. Si Kanil paling kayak namun dulur paling diseret di dia dah. Alaunya ini sih atuh aja. Lupa. Lupa. Si aing aduh, aing memang kita ka ditu. Lupa. Dengan itu nggak kocap hila kok diborong si bos tadi ka imah ka itu ka kandang. Maju we ieu ge can anggeus pagawe Iya bener eta mah. hiji-hiji nah Iya atuh. bener lah itu duit ke sore. Aing butuh duit pisan. Tangkalan mana? Eta lu anu 5 tangkal eta. Salah ngalah di 5 tangkal. Heeh kan anu luhur mah udah diala. Pan di baluragan dia loba dihadap. Mulungan heula. Halus tah si kali tanyakeun mulungan ge halus nya. Halus.
Yo ai jaga jualan mah nu di luhur atuh aja nu alus nu apa baruruk tadi di atas si kanil mah tuh. Deuh di bang buruk hiji doang makan kayak katutupan nu alus, diteun di handap, ditimbatan di karungana. Soalnya, ayo jualan teh sok kitu, ayo jualan mah nu alus atuh. Nurut atuh sih mau kumaha cek aing. Dia mah jelema di handap kudu nurut, kumaha cek jelema di luhur. Jadi sokan teu ngawaro. Waktu sana janu dihandap, atuh sana jan tita oge mun itu bener mah haji nanaonan atuh. Ya emang lagi anu di handap rek bener rek henteu kumaha cek nu di luhur. Ditincak pisan ge kumaha cek nu di luhur anu di handap turutkeun we. Tah kieu tah nieu teu beresna teh teu salah lingkrona teh. Cek nu handap teu bener, cek nu luhur mah cenah bener. Urang teh kudu nurut wae. Atuh kumaha ieu nu mentak riweuh teh nieu. Sing kuciwas. Yo, tajongan kayak gitu. Engke nurut. Buru. Mulungan doang tong di alat. Mulungan. Halaman tong. Nyaah atuh alus kene. Nu dihandap ieu tuh tanya si Kanil alus. Nya nilai alusnya. Halus tuh si Kanil. Eta loba buktina ge buruk. Deuh bang buruk hiji mah ke di teun tadi cek aing teun dihandapeun karungana. Kumaha kacirin ieu. Atuh Buru. Sararese ditah nurutkeun nu di luhur teh. Heeh, engke di eta Buru, bari mungguan itu. luhur tong ala. Entong. Lamun karak lamun kurang tibang sakilo 2 kilo karak. Ngalah anu atah, anu asak. Set aing masih bener nah ieu jualan eta. Pan beun kage asak di jalan, gua capek aing tibang karak murah oge langsung asak. Oh, keun eta mah tinggalkeun heula. Man. Aja teu aing. Man atuh nya Nil. Atuh aja jualan mah nu alus. Heeh. Malah kita mulungan atuh tempo ieu ge buktina geus aya buruk. Ngomongna tadi cenah Nil, ayo ku atasan teh nurut terus nya. Heeh. Atuh ai teu bener mah nya. Urang diturut. Urang teh. Ribu aing urang teh diturut riweuh. Bingung sudah ieu teh dah. Ayo dah urang nyokot karungan di jeneng lah. Bener kayak eta mah dosana haji. Heeh. Nya urang henteu nya. Modal sia mah. Mah boko capi. Mulas. Mana aja teh? Di jalan apa incang kok capi teh? Aing. Geus aing buru-buru geus nanyakeun wae jelemana. Nah. Si Imron jeung si Kanil tuh. Wah. Si kira geus dialaan itu tinggal mulungan doang meureun. Supaya teh aing bantuan ongko ah. Diwa ieu. Kadihalan. Aduh, aing mah nya. Ieu haji mah. Kieu jualan atuh pan ieu mah baruruk aing mah. Mah atuh da. Aing mah. Geuning lah ditanya ku haji nya. Teu nurut pan urang teh meureunan. Teu nurut tah urang riweuh. Tuh. Mana? Tah. Terus pulungan. Mana dia nya? Biasana sok marowakan di nyumput nya. Nu atas ge teh mah geus ka karung asap cenah ge wajib mah. Urang jelema burung geus turut we nya. Mana? Eta kare katincak tah. Eta. Ieu mah katincak bucat ah. Ulah tah mah. Ka mana deui nya? Ini loba nih euy. Aduh. Ini. Tah, ieu kana dia. Tah dianep tah. Tah. Ini ngasolan nih. Geus menang loba euy. Tapi wadah. Ron. Bos. Geus menang loba. Oh, maksudnya emang itu dek di borongku, Bos? Tah, Bos tuh. Menang loba, Bos. Tuh. Geuningan. Tah, ieu tah Bos ini gelede tah. Ieu teh karalus teh. Halus. Da uing mah ku haji ge titah mulungan, Bos, ulah ngalah di ditu. Emang mulungan aing mah yang laralus. nya nyau nya titah ku haji cenah. Ulah di ala cenah itu mah mulungan we cenah. Jakar jualan ieu. Urung geuningan haji mah. Emang meulina mah nu ditangkalnya nu di Ya itu nu aralus kunaon nu garoreng dijual ai haji. Oh, moal ge urang tadi debat heulan jeung haji teh riweuh wae cenah kajen geus eta pulungan cenah. Wah, itu baruruk, Bos. Heeh. Bener haji aing. Tuh hajina ka ditu Bos. Ka mana? Tuh ka ditu tuh deket imah nambareun urus cenah Bos abi mah. Teu ngarti urang nya nih ya. Da titah mulungan kudu nungan. Goblok haji teh Bos, emang. aduh aing rokok sabatang we, Bos. Aduh si Bos. Hah? Aduh si Bos keur ngadat, Nil. Rokok sabatang. Buset cek aing Nil. Biasana sok aya sih bos sapan rokok mah. Ai Bos pasti nama aya sebenarnya mah cuma mana keur pusing berenang meuli nu alus. Ya keur kadinya meureun ka pasar Sukabungah meureun diborongkeun atuh kira aku nu kieu nya. Wah haji sudah nu kitu mah dah. Aing mah ieu teruskeun tong Nil. Da kumaha teh moal ditampanan ku si bos oge kocap teh. Da kos kieu.
haji anya sok aya we neangan pi eta teh nya masalah teh nya. Aturan menang 2 batang ti si bos ududnya. Amis merenya udud. Cuma tong udud. Aduh. Anya. Hah? Enggak keune Keuneh. Keune Ini orang cari cing ulah lagi lah. Nungguan keputusan lah. Si bosna keun itu cenah. Si bos sinarieun ngadat euy. Ngungku gitu lompang naga. Nya kocap keur dibutuhkeun meureunna ditipu kieu. Atuh wirang panai jualan anu nipu batur kos buset haji aing. Baruruk. Wow, blog haji teh. Cepisan ka aing. Haji. Bos. Wah, duit ya. Yuk. Siapa capek rek dijual bara duit, Ji? Jadi si bos mah tenang lah tuh bos. Mahal-mahal ieu ka bos mah dimurahkeun. Ka batur mah karak dimahakeun. Urang pan geus wae lah. We rek dijual bara duit heula, Ji. Aing hayang nyaho da. Hayang ngadeng ya aing cili aing. Ka batur mah bos jeung dengekeun ka batur mah sok 10.000. Geus si ka bos mah 8.000 lah. Heuh harga teman eta mah jeung urang posting teh jeung saha wae. Wow geus deui lah urang pan 20.000 ku aing dibayar. Ngan lebok sih atuh kabeh. Waduh. Kunaon sih bos? Jadi nada tinggi gitu tadi nada rendah ngomong teh. Kita dilebok uing dengan pandek dibeli kudinya. Ya Ji aing mah meuli kocapi anu aralus di luhur lain nu dihandap ieu baruruk. Ai beuki onam gusiahakan we. Aing sok teu pararantes ka kopea. Usaha ti Bang Bos kitu. Nipu aing sih geus aing mah. Ogah urusan jeung sia teh. Si bos ngambek nyaan. Aduh, aing goblok si Imron basal bebeja yeuh. Aduh, aing rasa bebeja mulungan dihandap lain pura-pura na ngajul ti luhur. Kacau aing si Imron si kanil ku aing beak ku aing. Mana nya ku aing yang pangebugbuh. Nih. Kedengeran orang hitungan bersing kerok. Jenuh burungnya ya. Cicing orang hitungan Mang Imron ulah gandeng deker ngitung. Bersing nyalahan. Hiji dua tilu opat lima genap 7 8 salapan 10. Aduh. Alau Mang Imron nang ngitung na kos nyinden. Atuh cicing bosin nyasap ka 10 nya. 11 12 13 14 15 16 genap 17 18 20 2 hiji 22 2 tilu 2 opat 25 2 genep 27 28. Alau ngeunaheun Ayo karena 28 geus mahi. Jadi ngeunaheun. Batur keur ngitung kerok 28 kade ye. Tah, sia mah dihakanan wae tuh da ge aing mah. Amis. Ayo urang keur mah jadi neangan ku haji. Haji batinnya jadi duit. Tah, ieu mah aneh noy kieu. Eueuhan eta mah. Hah? Eueuhan. Eueuhan. Heeh, neangan di tai cimbalan kalengna. Ini benangin ya. Don. 28 28 30. Dah. Naon si haji teh sok ampang leungeun teu pagapugu eta keur ngitung. Jangan ngomong nang kasih bos. Buat lu wae pemerintah mulungan meni bebeja mulungan lain kurang bebeja nang ngalati luhur itu. Kamu kayak gitu beri gua duit dibayar tuh nama. Udah dibayar. Nah itu. Iya karena bebeja nang mulungan. Oh nyai baturna jujurnya urang nya nih emang keur mulungan na ieu. ieu. Ai jujur ge aya palebahna. Ai palebah nang niwirangkeun batu mah ngabohong heula. Wirang aing atuh. Oh, ya Open mentakna kita lagi cek urang ge ji ulah mulungan moal bener. Tuh geningan haika beneran dibuka kan teu buku-buku si bos datang peceng hieu ti dieu. Ya urang keur mulungan yang ngomong keur mulungan. Sanian ngomong tinggal mulungan bos gitu kita nang hala gitu atuh. Dipariksa dipencet kita dipencetan tah ieu mah cenah meureun nang mulung heuh Pak eta cek teh bos ieu mah emang nang mulung titah ku haji di pulungan. Wirang si bos ngamuk ka aing di tetenggar balik oge mangkat. Terus eta terjadi nya. Itu gara-gara si yang di kana. Yo. Bener urang. Terus ieu kumaha tah? Nya wah pun cek kabeh teh da buruk. Ya, Tato